digeolkeun ayat-ayat Allah, dicengcangkeun ayat-ayat pangeran, dijual belikan ayat-ayat Allah, sedangkan cek Allah saha-saha ngajual belikan ayat-ayat kami karena barang nu teu sapira maka langgeng di neraka salila. Teu muring ka eta puluh-puluh da aing memuriding sugan kasentuh hatena ku ayat-ayat Allah kalak ngabalieur kabeh. Kalatir teuingnya dunya ibu pertiwi tereh rusak aja. Pinasti kersahyang tumampara barang anu manuju ngagerentes dina manahna kaayaan jagat raya sapraptan nepulia adipati karna anu dialungkeun ku buta rak-rak di payun anoman perpancan. Baheula mah nu ragrag di leuweung teh kadu nangka nu ari ayeuna si keneh aing ngomong biadab jelema ieu aya nu ngaroga hala ieu biasa janten pula ku begal kitu ti luhur ragragna moal kadupak kabawa angin ya ulah kabeneran empes-empesan keneh deuleu ieu anut kene oh teu eli nah ieu jelema jahat nah jelema bener gara remek tapi pakaian juga pakaian pejabat kawas pakaian pejabat tapi datanya kaula muasaha deui anu bakal bisa apa kana tapak meri dina leuwih lintang ti merina muasal bakal bisa karena kejadian anu kalamun ku manehna lintang ti manehna meungpeung empes-empesan keneh oge pangna datang ka hareupeun kaula kudu kasaksi ku kaula ieu perkara yakin ieu teh ku kodrat iradat anjeunna beureun kaula anu kudu nulungan moal pati-pati diragragkeun di dieu ieu perkara lamun kaula anu dipercaya ku anjeunna mangga Gusti mangga bade nuturkeun kodrat iradat anjeun we kaula dina waktu ayeuna nampi perkara di hareupeun kaula bade nyagakeun deui we kana kersana upami ieu jalmi aya keneh jatah pikeun kumelenang di alam dunya muga-muga anu lelemutanana nu jauh cing cunuk nu anggang datang gerang ngahiji deui jeung wujudna manunggal disebutna pangasianana nu tebih cing buru-buru ngancik gerang ngawujud manunggal deui nyata jeung nafsu-nafsuna
amarah lawamah sawiyah mulhamah mutmainah rodiyah mardiyah jeung kamilah gara ngawujud deui manunggal dina baliyah jeung nuroniyah hiji hirup hiji nu hirup hiji kahirupan gulung galang jadi hiji nyata hirup teh cageut ku keresana anjeunna wi qudratillah bi iradatillah wi idnillah bi fadlillah bi aunillah bi rahmatillah bi rahmatika ya arhamar rahimin cageut lilir yang merbangun kaya ngimpen sare saknapa lilir yang merbangun kaya ngimpen sare saknapa kaula urut ragrag urut ditenggelan karasa naon-naon hartina cageut boa geus lila kaula teh jeung di mana ieu teh cobi ulah bisa aja ampun hei kadieu lah nanjeru moana naon aya monyet bodas bisa ngomong kadieu kasih ditatadi ditungguan ai geus sager lumpat kadieu hayang apal dongengna kaula wah moana naon ieu wanara moa aya keanehan kieu ya kadieu mena gimana hong kaula kisila kaula keur ngalamun ai gubrak teh ragrag salira wah kaula merdih kana asihna Gusti menta kana murahna nu kawasa manawi aya jatah kaula rekes supaya lelemutan anjeun kumpul deui jadi kersakeun geuning damang nuhun aitos damang macing satrasna aduh nepi ka ngeunah ieu sorak jeung kata-kata monyet